Ini adalah beberapa perbedaan obrolan penting awewe versus lalaki. Ih, aku hayang curhat lah. Sumpah ini mah, aku geremet pisan. Kunaon deui ya tuh, Beb? Ngecor teu dibayarnya. Sok atuh cerita ke aku. Serius atuh ih dengikeun heula. Nya, sok kunaon? Aku teh ada gebetan anyar, tapi setiap di deketan ku aku teh meniti iswae. Kade jelema paeh meureun, Beb? Lain ih, sing sungguh ieu mah. Nya, sok atuh ulah menyerah. Sok tuluy udag. Kurang kumaha sok aku teh. Gelis enggeus, awak ideal, kulit bodas, buk bergelombang kieu. Sok kurang kumaha deui. Emang sih, aku teh suka hobi kasbon. Maha kasbon kasaha? Ka tukang seblak. Tah, tukang seblak na teh, mamah gebetan aku. Udah malam ah, syare yuk. Hayu ah. Baheula mah urang keur leutik tahun 80-an, boga duit goceng teh bisa kabeuli sagala. Kabeuli beas, endog, tahu, tempe, sepatu, kasur, wah sagala weh pokona mah. Nahanya genah gitu. Iya, ada orang balanya na pas keur eueun nu dagangna. Nggak bangsat. Cek ieu bumi teh bulat, cek itu bumi teh datar. Urang mikirna berarti bumi teh bentukna jiga asbak Kudu loba sedekah euy hirup mah. Kan ke urang teh lamun maot bakal ditimbang amal baik jeung burukna. Tangke mun maot mekal beusi 20 kilo mah. Meh berat amal-amalana. Kira-kira timbanganna digital atau timbangan batunya?